Kenal nih kahulang wae. Baik, Salam lu kenal ngahulang. sabar bungkus. Ayo sabar ongkos kunal ngahulang. Baik. Iya mari bang ngobrol teh. Tong sekolah ngulang kunal aja ngahulang. Baca teh kan ngulang ya teh. Oh, nah, ngulang. Baca teh. Hujan dek turun, soteng lo pakaian aduh beuseun ngagung kumaha cek teh. Masa bingung betul untuk nama baca teh lieur. Atuh kat bingung-bingung teuing, anyukeun ku abi dianyuk. Oh, baca teh areng lieur kira anu nyeri bujur baca teh. Iya masa kumaha wae. Ada bingung. Dianyuk ka dianyuk. Baik. Dianyuk. Lain hawangnya. Anger sih eta. Terus kana kitu teh. Cing atuh kali-kali manu kamari kita dibayar, lalu kamari atuh. Oh daripada nyesa keneh aja teh. Baik. Nyesa keneh dianyuk ku abi kabur hujan tuh. Mana tuh kerebalanya isuk mus-mus nyanyuk liur tungtung nama. Can pernah Mang Hendar ka euceul meuli geus sabaraha bulan dagang di lieu ngan nganyuk ke di Bandunganna teh. Oh daripada nyesa mending dianyukeun. Lieur. Ah ieu mah dibantuan nganyuk teu dibere atuh da mah. Baik. Ek dibantuan nganyuk teu dibere. Dulu suah mah ka Bandung. Amit-amit ka Mang Hendar. Beki-beki teh nganyuk eta mah jelema teh nganyuk aja nganyuk jadi rudet kan hatena mun pamanjing si eta ingat. Kali-kali makan atuh di kurungan pantai teh mal dibukakeun mun aya rentang-rentang teh. Can pernah aing ngameuli kan nganyuk ke pagawaranna teh. Bunian si tukang nganyuk dilani saku aing.